Oke guys, waktunya beraktivitas cek. Ya, nah, posisi sedang berada di kebun. Iya ke subuh-subuh kene can waktu gawe dikarenakan juputnya masih ibunan kene guys. Posisi sedang berada di lahan ubi guys. Nah, iya aya alpukat guys. Pokoknya mah tetap semangat, terutama tukang konten kudu semangat jeung konsisten guys. Mana cepet dimonet kumaha produk pokoknya mah ya gambung guys kebona guys. Jadi gitu posisi mah guys, kita ke aya di kebon. Ya saung orang dia posisinya ya aya nu gawe ya ke ngalenangan pamanoran heula aya nu sakedeung ya mah nangan bibit foto ya guys. Coba teh di dia teh ke ngalenangan kapol guys. Sabab kemangna di dia lumayan halus guys. Tah guys tuh ada tapi buahan lu kata ya. Centangku gemuk engke teh sahanu adek nahan buahna kumaha teh kawadahan panen gede engke guys. Tah ieu hui keneh ieu tah hui guys ieu teh pas eta geus dipanen ayeuna ieu tinggal dipanen deui jamu loba. Ieu kena pemandanganna guys di dieu tuh. Ieu teh lain bodeg pemandanganna guys tapi HP-na itu nu bodeg. Nah, itu teh laut guys. Laut itu teh. Lah, guys ya guys. Jangan lupa like, comment dan share sebanyak-banyaknya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.